malam ini di lokasi yang sama dengan narasumber yang kedua. Ada Bang Gondrong yang kita hadirkan untuk menceritakan hal-hal yang bisa dibilang horor. Yang penasaran ceritanya lanjut tonton sampai selesai. Oke, sip lah. Pernah ngalaman pang serem-serem nak atau tina mimiti suara-suara Pernah ngalaman nepikeun ka ngawujudkeun eta pernah teu? ngawujudkeun secara jelas henteu. Nya arek secara bayangan gitu ta atau Pernah. mimitina kumaha tah? Jadi kieu ieu mah nya ti SD tara bareng sare teh jeung kolot teh. Bisa. Jadi sok ngendong sorangan di imah. Ari kolot mah di kolam. Da poker fokus tadi kolam tak kolot teh nya. Ari teh. Ari urang mah sok hayang di imah, da hayang ngalajo TV. Intina da di kolam mah eueuh TV. Dina hiji waktu urang main PS, da kebeneran bareto mah lanceuk teh sok nyewa PS. PS2 lah, PS2 anu kaset apalnya. Anu lamun teh dipasangkeun teh aya lamun ka hadap teh jadi kan gitu. Oh, dibas. Resep lah urang. Urang main PS hari itu. Malam Minggu tah. Lanceuk anu biasa main PS ngadak-ngadak malmingan. Eueuh keluar. Eueuh urang sorangan. Ayalah setengah 12. Aya suara awewe. Suara awewe ceurik. Suarana jauh. Suarana jauh. Biasana di lembur mah carita anu katarima teh lamun suara jauh cenah ayana deukeut gitu nya. Eta mimiti jauh ya. Urang bismillahirrahmanirrahim we babacaan. Tapi babacaan keukeuh hate hayang luak-liuk wae. Penasaran lah ya. Wah, penasaran lah. Teu lila deukeut. Di juru. Rasa teh di juru we tukangeun. Tarik. Lamun diilustrasikeun kumaha tah kaayaanana urang keur nonton TV. Urang main PS lah kieu. Itu juru imah urang. Didinya lah paling 2 meter lah. 2 meter. Tarik tah. Urang kieu ngajawab. Alah, tong sok nyengsieunnan sep, asup weh gitu. Da surang nyangkana naon lanceuk balik malmingan malam Jumat malam Minggu. Nyengsieunnan. Wah, urang teu lila. Si PS ku orang digantikan karena TV. Dina TV keur kabeneran pokona aya iklan anu Islami lah, iklan Islami teuing naon nya. Asa aya bismillahan gitu, eta langsung suara langsung eueuh. Urang teu loba mikir ya. Sare ya cuma teh. Tapi urang sare TV teh keukeuh kudu hurung. Apal meureun urang sieun tapi hayang aya naon sih hayang aya batur, hayang batur suara. Urang sare tah. Jam 2 lah teu salah mah. Udang. Lalajo TV eta TV teuing channel naon. Si tayanganna teh tentang manusia-manusia yang melakukan hal aneh. Aya nu daharna kudu jeung oli, aya nu daharna kudu bari salto, aya nu aneh lah pokona. On the spot. Aneh lah ting on the spot teh naon. Tidinya urang ngalieuk kana kaca. Tah, kaca teh pan badag, kaca jendela. Eta teh beungeut hungkul. Pocong. Beungeut hungkul. Tapi henteu naonnya henteu ngajirim teuas. Ku urang di pelong ditelik-telik nembus ka langit. Tapi eta panon aya hideung lah kitu nya. Aing milu merinding. Tapi henteu seserem pocong dina horor-horornya, henteu bilatungan lah teu henteu. Tapi istilahnya siga bayangan lah kitu nya. Siga bayangan. Casper kumaha sih? Casper. Transparan. Ku urang katingali panonna kieu-kieuna, molototna segala macam tapi ku urang ditelik-telik kana langit. Nembus lah gitu. Wah, ruas ya.
tidinya atas sakali-kalina ngawawanikeun jendela teh latunya ngaranna lain jelema elit mah kan hardengan ngemplong gitu ngemplong tidinya ngawawanikeun nyokot anduk ditutupan we gitu. Jadi loba gitu lain hiji hungkul tapi badag sajendelaeun jadi awakan ieu beungeut we hungkul sajendela teh gitu. Wah tutupan ku urang tutupan geus isuk tanyakeun ka lanceuk balik teu peuting teu ternyata anu sora tadi teh nya lain lanceuk anu nyengseunan gitu asli meureunnan nya asli tapi kurang mesti dibalaskeun dendam sih ngomong kan balas dendam mah jadi bareto pas masantren keur usuman ngemat-ngemat gitu aya babaturan nu bisaeun maca aing teh jurig eta di lembur eta kieu kurang teh dibejakeun tah eta da eta mah ting heureuy ting kumaha babaturan nyaan di emat pocong eta teh nya wah yang luas biasa digelutan mencerama di perangan paeh ku aing tah pocong nang sieun eta calian eta aya deui nu sajen aya jadi ari ieu mah lain ku urang kaalamana lain jadi lain. cerita batur ketika orang pas mimiti masantren orang masantren di Cipulus baik orang disebutkan di Cipulus Wanayasa ketika asup biasa senior anu nyaritakeun anak bahwa sebenarnya juring teh nya lain kan saukur kunti, pocong, genderowo di loba aya juring badut eta jurig badut kumaha jurig badut cicingna osok dina palem tangkal palem jurig badut teh kos kumaha cek senior kieu jurig badut teh sirahna pendek awakna gendut ngan sukuna panjang jeung leungeunna panjang gitu jadi panjang leungeun jeung panjang suku ari ieu para pendek gitu nya saha anu ngalamanana bareto aya santri cenah duaan bararangor batur mah berjamaah maghrib manehna kerah ka mandi nate lah di WC empang warga jadi aya warga anu masih keneh di komplek eta boga WC di luhureun empang mandi di dinya loba empang cenah bareto teh di dinya loba empang di dieu dan pas ngaliwat ka kobong ge aya empang ngan dipinuhan ku tangkal palem sisi-sisina ketika manehna balik naon mandi anu ti heula da duaan nu ti heula teh ti kosewan ti soledad asup kana empang digejebur babaturan anu hiji deui lain kerah kanulungan kerah ka kabur dan cek babaturan teh cenah aya anu sukuna panjang leungeunna panjang naon sirahna pendek dina tangkal palem kabur eta budak anu ti kolesed ya tiga jebur kana empang ngadenge sora naon cek sora dina palem hanyat we sorangan da boga suku boga leungeun ieu euy anjir serem banget matakan ketika naon lamun urang rek babaongan gitulah di kobong jadi inget karena carita nu kitu nah terus ima nyata maksudna cerita kisah nyata gitu bareto aya santri di Cipulus anu ragrag di tingkat tilu kahandap kira-kira tingkat tilu 15 meter lebih lah ya 15 meter aya keur nalika rangka jadi rangka keneh jadi ketika masih keneh
rangka awi-awi lah ka luhur gitu. Aya hiji santri naik ka luhur tingkat 3. Jadi ketika can aya tangga kene. Jadi naiknya lewat awi itu. Lewat awi-awi. Nah gitu mencerita mah. Cenah. Manehna batur mah Jumatan, si eta di luhur kene. Gitu. Ngahaja apa kumaha? Apa emang telat? Ah, eta mah emang keur hayang naik manehna di gorowan teh ku baturana. Hayu Jumatan gitu. Naon sakakala lin sakakala naon nya? Sanekala cenah kitunya tong tetaikan berang-berang. Si eta mah teu mangkat. Si eta mah teu mangkat. Batur mah Jumatan, tah si eta teh ragrag. Ragragna teh kahandap kana naon? Ya udah ragrag mah kahandapnya. Ragragna teh ngepas kana kobong 8. Aya lantai kahiji kan kobong teh kabehna 16. Eta teh kamar 8 beunang. Beak pejet lah sirahna lah, da 3 tingkat kan. Wah, eundur. Maksudna eueuh tah santri teh anu sare, anu daekeun sare di kobong 8 embung. Kusabab naon kasaksian cenah. Jadi nu murag teh maot beureun. Maot geus. Di mandian, di WC anu eta. Gitu. Di mandian teh di WC anu eta. Di ieuna di dieu cenah di dieu gitu lah. Diurusna. Kobong 8 disebut kobong horor kusabab kasaksian ku santri aya bantal ngalayang, jadi aya kejadian-kejadian. Aya kitu-kituna. WC marampet wae. WC mampet wae. Urut ngumbahan mayit eta teh. Anu WC anu urut dipake ngamandian. Biasana mah henteu. Jadi eta mah kana WC anu eta mah timimiti aya na kobong eta ge kumaha mah geus mampet wae we. Sabab eta gitu cenah. Asal nama encan cenah, asal begitu. Tah si eta teh cenah ketika naon muragna getihan bantalna anu darinya lomarina di darinya nu bogas ieu ureunan gitu. Boga anu maotna teh teu dicarokotan deui gitu. Jadi eta anu ngaralayang teh bantal ngalayang. Bantal nu sok dipake ku manehna ureunan gitu. Model pakaian manehna jadi henteu dibawa balik disimpan di dinya henteu. Jadi embungeun mawa deui lah mencarita mah si orang tuana meureunnan kabayang-bayang di kobong sarua dibayang-bayang. Nah, kabayang-bayang. Tapi eueuh anu pernah ningali kana jela gedeg eta teh manehna kitu lah. Cuman aya ngaganggu. Tapi aya ngaganggu anu kararituna. Tah ngan lain eta hungkul ternyata cek senior teh aya bahkan di dieu mah jurig awewe kunti ngaranna Marni susuna lain 2 hiji di tengah di dieu tengah hiji bari jeung badag buset keluarna lain malam Jumat tapi malam Minggu keluarna teh buset eta mah loba anu ningalieun alayangna jadi sering nembongan lah gitu bahkan aya hiji santri anu dibogohan ku manehna eta santri teh sadar apa mah puguh manehna langsung engeusan mas santrina oge jadi ngaranna teh cenah Asep orang Karawang jeung senior mah ngaranna si Asep orang Karawang manehna teh kobong 8 deui tapi eta di cicinganna sanggeus kejadian meureunnan gitu sameme kejadian nu murag eta sanggeus. Berarti manehna mah teu apal carita kitu. Apal carita nu Marni mah beda deui, tapi Marni ieu disebutan ngaran-ngaranna Marni kusabab susuna hiji. Teuing aya nu maot di dinya ngaranna Marni, teuing kumaha. Tapi jadi Marni we disebutna. Nah, bogoheunna ka santri. Ieu bahayana kunaon? Jadi batur mah tuh bisa ningali ngan kasih Asep eta mah jadi si tembok teh ngebentuk we. Tembok teh ngebentuk kunti. Tembok teh. Manehna si Asep sorangan di kamar, aya jela gedeg si tembok teh ngebentuk cenah hiji, susuana hiji, cenah kitu. Gitu. Bayangkeun we urang ditutur-tutur kuno kitu ningali kana tembok. Bijilah. Aya sosok gitu. Wah. Ningalieun si Asep mah, sorangan we ningalieun. Gitu. Kan bogoheun bahasana. Jadi mun cek cara ieu mah beunang mental lah manehna. Beunang mental atuh gitu.
nya eta ge meureun minta doa lah mun cara eta mah kaajengan gitu kieu keukeuh manehna teu bisa lah intina mah sieun we lah kumaha jelema pikiranana kan geus kitu geus masantrenna eta mah marni loba anu nyaksian mah kaluarna ge lain malam Jumat malam minggu wae eta guru nyari guru mah tong boboro karena masalah jurig-jurig eta bahkan kan pengakuan guru mah guru teh ngingujin yang penjagaan bari jeung lain leutik gede gitu si jurig teh gede ngaranan si jin teh ngaranna Abdul Rojak ngan lamun ngomongkeun masalah si jin anu ngaranna Abdul Rojak eta cek guru teh cenah sirahna gedena sirahna aya di Burangrang Gunung Burangrang sirahna di Burangrang sukuna di Ciherang bayangkeun we jarak antara Burangrang ka Ciherang ka Wanayasa sakumaha gede eta sakitu mata kan mun di Cipulus mah setiap bangunan masjid atau aula madrasah gitu pantau sok 5 pantona teh 5 pantau 5 nandakeun naon tah jadi kuleungeun di kararieu oh ditahan leungeun teh cenah leungeun si jin Abdul Rojak eta teh asup lain asup jadi nahan angin supaya teu tiris kan Cipulus daerah tiris gitu mata kan jadi teu aneheun ketika aya santri nu dibogohan ku kunti gitu gitu eta non cek senior gitu bahkan anu leuwih parah mah nya cek urang gitu parah we ieu mah teu kabayang cenah aya nu ngaranna teh santri urang ge apa urang pernah di guruan ngaranna Pak Iip ieu mah dibejakeun besi we sugan Pak Iip nonton oke bisa ngoreksi bener atau hantu cerita ieu sabab ieu diceritakan ku senior gitu. Pak Iip cenah pernah wudu ari wudu teh kan di tempat anu WC terbuka teh ya biasa cara di kobong urang heuh puting jam berapa kira-kira teh jam 2 da ari Pak Iip mah eta mah tukang ngahudangkeun subuh we eta mah geus istiqomah we unggal subuh teh nya biasa ngahudangkeun di sapeker lah gitu wudu ketika manehna wudu ngumbah beungeut siukan kahiji eueuh naon siukan kadua aya sirah dina leungeun jadi kieu tahan dikieukeun deui we kadua katilu aya deui teu kuat sieun gitu eta urang paling keung sih ngadenge carita eta soalnya kabayang urang ge heueuh da pas wudu teh sok dinu cai lega eta euy gitu kamu lamun dikobaknya kadang-kadang sok ngabayangkeun peti-peti wudu dikobak gitu tah ya lamun keur wudu kitu teh por aya nu ret eta mah leuheung keneh lah dibetot teka tingali ieu mah sirahna kaangkat gitu sirah hungkul jadi naon di bahasana di urang kunyang sirahna eta mah kabawa gitu eta tah kajadian carita senior ketika orang mimiti mas santren gitu kan ari ieu mah masalah ningali jeung henteuna karena carita-carita anu tadi jurig badut jurig marni jurig sirah anu aya dina eta ieu mah can ningali kitu teh nyaksian paling pernah oge kunti pernah katingali hungkul liwat nembusna gitu bari jeung geus nembus kana tembok balik deui sirahna ngelel coba eta kumaha tah bieuteuna urang keur naon tah urang keur biasa nongkrong di warung jadi warung teh hareupeun warung aya bangunan awewe kobong awewe aya wahangan geus wahangan di dieu sakolahan tadi sakolahan heula di ditu manehna bodas teh leungit ieu di dieu leungit kan ieu wahangan nya leungit di dieu ka dieu deui bodasna teh aya dina bangunan awewe asup kana tembok asup tah
ngan naon geus asup katingali ieu mah balik deui teman sirahna kitu mun cara urang mah siga nu ngalelewe lah mun cara cara ciga nu ngalelewe gitu nya balik asup deui tah eta anu pernah katingali mah ngan eta hungkul tapi ente teh keur ngariung gitu di warung keur ngariung urang tapi nu ningali ente hungkul urang hungkul tapi loba senior anu wanian jadi ngaranna pocong asli nya pocong asli mah ngajelang teh 3 meter leuwih ngajelengna jadi bareto aya santri tukang nyingsieunan teh popocongan nyieun popocongan lah gitu nya manehna dibungkus ku naon ku sarung biasa manehna nyingsieunan batur dipupuran gitu wah geus tah aya nu sare di naon digebugan heula supaya hudang lampu kan diparwekan manehna cicing di juru gitu kan ketika anu hudang ningali wah becir lah kumaha gitu dicarekan tah ku pengurus dicarekan si eta nu nyingsinan wae teh ku pengurus eureun tah manehna ketika manehna eureun lampu jarambah lah kabeh ditutupan halaman di pareuman lah nya lampu halaman pareuman kadenge sora duk gitu naon ieu ditaroong pocong asli tah ngajeleng 3 meter luhurna sakali ngajeleng 2 kali ngajeleng leungit belah ditu ajeleng deui leungit deui ajeleng deui gitu tah eta teh ka alamanku aya deui tah disebutkeun deui ngaranna Mang Ruli cenah Mang Ruli keur diuk bareng ngobrol kieu cara urang lah ngariung manehna ningalieun sorangan acog-acogeunana ketika eta acog-acogan katingali ku Mang Ruli hungkul ketika ngobrol ke rame-rame biasa manehna jawab kieu Mang Ruli ya emang aing sieun gitu oh jadi seolah-olah nantang emang bener pocong eta teh cenah aya gigireun diuk emang aing sieun leungit langsung wah jadi geus teh urang sering ngadengkeun cerita horor cek senior gitu ternyata solusina naon ketika urang berpikiran atau urang ningali sesuatu anu kitu nya edukasina ieu mah urang ningali kanu kos kitu urang na we tong sieun oh jadi istilahna ulah eleh gos lamun urang wani batur sieun eta mah lamun urang nasieun urang anu eleh jadi ieu mah da cek fakta cek kenyataan eueuh jurig anu bisa maehan mah kasieun sorangan cenah benar gitu ayeuna di misalkan urang lewat ka leuweung di leuweung aya jurig temen urangna teu sieun aman biasa wae naon sia kitu meureun tapi lamun urang sieun lumpat lah dikoleset lah digubrus kena jurang paeh berarti salah sorangan jadi intinya mah kitu urang ulah sieun kana hal-hal nu kitu lain berarti teu percaya urang percaya ngayakinkeun percaya kan urang teh ulah sieun intinya mah kana kitu jadi jeung deui lamun teh aya sesuatu anu teu kaharti ku urang gitu nya entong disangkut pautkeun wae kanu nu kitu lamun disangkut pautkeun wae kanu kitu geus urang bakalan dijadikeun mun cara eta mah piduiteun ku dukun misalkan lakilah urang keur peuting-peuting di imah aya sora ketrek-ketrek mun urang berpikiran kana eta teh jurig gitu urang berpikiran eta jurig ya pasti urang kan mangkat ka mana ka pananyaan aya anu ketrek-ketrek di bumi abdi kieu eta mah heueuh jurig cenah anu ngaganggu ka maneh kieu padahal mah coba lamun toong bisi mah hayam ya bisi mah ucing gitu kan ari ieu mah ketika lah ari ngalaman karena kejadian anu horor-horor gitu emang kejadian kealaman nya tapi solusina eta we urang tong sieun oke jadi inti nama kitunya orang tong sieun tong sieun jadi cukup untuk malam ini
lamun rame lanjut. Lanjut loba keneh cerita nurek di udar, anjir, cerita nurek di udar gitu, nurek digali gitu dah. Lamun rame lanjut part 2. komen